Kade sing balik sia kalakuan kade ulah kaleuwih deuleu. Sabab pangeran oge teu resepeun ka jelema anu sok leuwih. Bisi katulah. Sakitu we deuleu. Semar Badranaya bingah nu taya papadana kasumpingan Raden Gatkaca. Gunira kangandika. Wilujeng tepang agan ngahaturkeun semahaturan rawuh gan ngahaturkeun semahaturan rawuh konyok panjenengan. Diterima pun. Aduh aya anak kan amuy Tepino damel ngahaturkeun semahaturan rawuh sanaos oge nun kalihna perkawis sapunten ieu kaayaan anu sakieu putra patrekna atuh da teu nyangki bade kasumpingan menak di dayeuh nun teu nanaon sajabina ti kitu bingah dicampuran kurewas wa teh nun kasumpingan juragan aya pikersana naon atuh ieu teh kaula nu nepang rasa juragan kaget teh ku bapa sumping dunungan teh meningah leus teh sasauran teh ditabuhan duh dipiring ya kan diberi duit teh jadi ngeueuh ari ilai ciri khas dercu ciri khas iya aduh ampun ting bapana tukang seni tina ogel tadina iya tadina tina reom nut wa Semar Badranaya astadinga walana teka tinggal si Gareng di mana anu mawi si Gareng tuju itu di Lanuh biasa we maklum parantos curcuran ke hujan seum kagiatan macul panginten eta ngocorkeun eta cai kana cenah hulu wetan cenah pinuh heula kakarapan bisa diangler lamun meureun cai meureun nya Pak heuh duh ampun ting agan meuni reuwas abdi teh aya pikir sae naon iji aya pikir sae naon agan ieu teh meuni reuwas ieu gua saperkara kaulah yang pamit kedua perkara nah uang geus menang beja kaayaan di pusir dayeuh loh nah aya kajadian naon nun aya kajadian naon agan da nguping-nguping mah dina berita teu aya dina berita dina PR abdi maca dina pikiran rakyat maca teu aya berita naon-naon di pusir dayeuh aya pembangunannya puguh maju eta dina PR oge nah aya kajian tenan naon agan aya kajadian naon nun kieu wa meureun apa yen palsafah negara di negara urang teh layang jamus kali musada sumuhun cepot mana oge nya panjenengan malihan ku abdi teh nuju disebarkeun eta GHBP teh naon teh GHBP teh cuma gerakan hidup berpancasila salakan ya nama aduh rupi-rupi we kulan abdi teh nuju ngawarah eta teh geuning simulasi ke masyarakat teh sing simulasi teh geuning nu diputer-puterkeun simulasi nah ieu mah budak capetan yang atuh ceubeut kana zaman kiwari ai kitu kumaha nun layang jamus kali musa dalam bangka agungan negara amarta teh wa teu aya Allah itu beuni ical
disebat ical teu dicacana nyaeta teu aya tina wadahna nyaeta lomari mah loh mangkaning cuma duh nontakan leungit aja mah kumaha atuh kalengitan falsafah meureun ana da falsafah mah geus aya dina otak kari ngajalankeun salerean nya salarea oge geus arapaleun lomari di anu harti tele lomari salomari nya lain lomari nada aya hartina lomari teh teh naon teh artina ailo naon ailo teh si alo ayo mah si emak ariri meri jadi alo jeung si emak teh keur ngangon meri ulah heureuy maneh ieu jaan kaula nyarita bot dinas ya dinas nah kijing bulang bahem gitu Join. Jadi ngegelan tuntung baju kan naon teh. Tuntung bajuna rada amis. asin amis Ada tong disebut asin tuh. Paut baju gitu amis. meni herang gitu tuntung bajuna anak Ari kitu kumaha atuh nun? kieu kaula percaya kawa Semar Badranaya percaya kawa sabab wa teh jama anu geus legok tapak gendeng kali Bapak mah tuh kadikeun wungkul. cocok sia Kita gini kan landung-landungan layar pisan teh kan. Gandung-gandungan lahir tahun. oh sorry Geus ganeng aseurit teh meuni manja gitu. dituntut seri teh Heuh. Ai maksana cing impleng kuwa kaula teh geus nyebarkeun juru talungtik geus nyebarkeun telik jadi naon ai telik jadi. Yo. si bodoh Ai juru talungtik mah intel. itu laten Heeh. Ari telik jadi teh naon nya patugas loba rupa-rupa we lah. rupa-rupa patugas Juga teh non chef rupa-rupa patugas girang penerang Girang sinerat. girang sinerat teh wartawan cek. Oh deui kekerenya ho. Ai ini dewek digirang ti bebut naon? Nah, itu pakai nyokong. Banyo cenah. Yey. Jadi juru talungtik, juru dakwah, juru ieu rupa-rupi itu anu di juru panon mah cileuh. nya teh Kang Wani edan sia Padon ciciri hilang. kalah dibawa banyol ieu kaula nyarita berangkat jalan sia luas coba eta pagawean keur dinas teh nyarita teh Mun-munan diteke mengening mun-munan aing mah hibu keneh. gila nya kitu wa cingarti menta supaya bantuan ti wa pangneangankeun wa Aduh aya anak nun. Amoy. Agan. Keningan agan miwarang kaua dapubuh majami bodoh balelota ya kanyaho tiu kacongo-congo naku amis puhuna parantos gamos nun. Hirup kuat teh bodoh-bodoh acan geuning agan anu palalintar parantos teh tiasa menakeun komo uwa jami bodoh agan kunaon bet mripati kaua dawa mah jami bodoh balelota yang hanya kaula nun jami biasa wa mah agan jami bodoh balelo teh aya kanyaho percaya
Ya, dipercaya ku batur buru-buru manfaatkeun. Biar kubur rasa. Yo buru-buru acan ditanya ku batur pengen tanggung jawab lompat kena tiwu. Tiwu geus jauh tiwu kacong-kacongan apa nya mah amis congona mah. Mumpung dipercaya ku batur manfaatkeun batur mah aya gawe teh. Aya boga itu milik mikeun proposal. Yang buat tener teh ia mau datang sorangan dipercaya manfaatkeun itu manfaatkeun ku bapak sia teh ngomong teh bet dikitu-kitu teh kanaon sia teh ala mana Monoton. abah teu monoton di Jawa kitu tah Kata ngomong. Dilanya kan ngomong gitu teh. Bantuan cepet teangan kumana. gua beli ge atos Apaan maneh tadi tejaho cenah pusaka leungit. mun gua beli ge atos ditaroskeun ke Pak RT cing Pak RT teh menakan meri ngomong teh ka Setik kurang ajar kami lebih. Kunaon? aduh Teke we ya teke tapi itu teke nang geura. itu awakna teh sia teh memiyuni kohkol paingan bararanyo tritu ti dieu da balas ditekean batur miyuni borok Ini borok asa. ampun jeung miyuni borok mah jadi gemrong laleur ngapoe urang teu terang masih Percaya kawa. Lamun ua teu bisa mantuan kana ieu persoalan anu harti mana wa gawe rancage. Oh. Baik pikir. Mana gawe rancage, mana ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara lamun ua nolak kana ieu kajadian. Lamun ua nolak kana pamerdih kaula. Oge cepot maneh. Minta supaya giatkeun keamanan di ieu kampung, bisi ieu penjahatna asup ka kampung-kampung. da kitu ieu mah siapkeun isis kamling Aduh. lamun aya tamu selentar salonton atawa rek ngenong leuwih ti 24 jam teh kudu lapor laporan heula jadi leuwih ti 24 teh lamun manehna ngamuk langsung ayakeun tindakan. Kudu ketat. Kudu ketat ayeuna mah dulu. Ambil salah ditindak. Dia ngaranna ulah molotot ditindak tina puguh kekuasaan dibagi-bagi. Iya urang kudu turutkeun hukum anu geus berlaku pan kitu nya da weuleuh sendiri. Deh eta mah deh. Tidak ada teman. Aduh ampun tidak ada temen. Nya atuh kitu mesin sae tah kitu Pak ciri manunggal teh mongkeun di dieu manunggal antara satria jeung rakyat geus hak jeung kewajiban satria kewajiban rakyat apa kitu lin bisa itu kita hebot kitu teh mah hebot Hebat meureun. hebot sih jeung ngomong salah wae tuh hebring kitu. Betul salah digedean. Batur salah muni kagedean digede-gedekeun ya digede-gedekeun ulenya teh digegedekeun batur salah teh jadi ulang teh ulah kagede bage tuh Yang gede bage. Sakitu Siapa gede bage? kaula mercayakeun ka Semar Badrna tapi kaula lain anu harti cicing. Kaula oge tetep tekneana. saya atuh mah gawe antos di puseur dayeuh 3-4 dinten mesin Nah, eta. panginten sim abdi bade laporan ka itu upami tos aya kacinekan mah penak eta pusaka Ieu menta laporan buru-buru gua. Tarekahan gua percaya kaula gua. Oh. sekalian itu Pak di urang teh manfaatkeun ampun ieu kalau teh butek pisan ieu Pak income na danana Pak ayeuna bejakeun kitu da kudu make perukuyan make sesajen tuh mending oge 7 kitu sesajenna tuh
pindah cocongik sia. Nah, kabina-bina teuing. Sinaka. Dana naon, sia teh dana naon? Anak eye. Gitu deuleu. Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna parantos angkat, urang teh diperipati dipentes gawe. Wayahna urang singkilkeun baju leungeun kenca jeung katuhu tapi sepiing pamrih rameing gawe. Oh ya, sepiing pamrih rameing gawe. Ribasa rupa pisan. Rupa pisan padahal mun tadi penta mah SPJ-nya. Naon SPJ teh surat perintah jalan beleguk. Aing teh cepet ayeuna lain cepet baheula. Canggih. Oh, SPJ pan surat perintah jalan teh uang SPJ nanti pan batur oge aya nu kaboli kulkas, aya nu kaboli lemari, aya nu kaboli TV. Ladang SPJ teh bari jeung tara mayar iuran TV-na. Ulah teu mayar eta berarti Kudu teh iuran TV teh aya resep keneh lalajong. Iya. Heeh. Perlu diperhatikan. Eta teh tina segala rupa oge bisa ngebantu kana pembangunan pan. Hanya opsi kan SPJ bahu menyekap. Oh, teu nyahoon SPJ. Dahuna kena es blok wae. Kena es eta wae da es krim. Oh, jang. Ayeuna urang usaha, Cuk. Ikhtiar. Urang ikhtiar tapi urang nganyang heula ka Mang Ilaing. Nah, abdi gaduh dulur gitu. Can apal deun, Bos. Can apal sering? Can. Saha teh Pak Haji Aron teh gitu cicemencek. Samarang Garut. Pulah mencet eta teh geuning. Nya. Eta batu teh geuning batu dina jelog dinya diseredkeun biji uing oge dirajengan asugan teh nyeri apa henteu Habis dilajengna gitu. iya Aduh. Mang Silaing di mana di Sawarga Tuh, kira-kira itu apa? oh nya Dulur kuat pohonnya. saha anu di Sawarga teh bak modelin Silaing mah eta mah ti areng tuh Nya urang cejekno. Mang Silaing teh Batara Guru Raja Triloka tapi omat Silaing ulah dibeja-beja bisi kasebutna ku batur adean ku kuda beureum ke Dipakai abu. ulah dipake abu Agul ku payung butut ya. tapi parendene kitu aya parendene teh sugan teh parebear Itu parancahan gitu kan. jadi kumaha coba pacuan Silaing di mana ini ka Sawarga omat ulah saomong-omongna lamun lain omongkeunana Lantip dewasa. Ulah layar biwir. ulah lahir biwir atuh si jebrag anu lahir biwir mah atawa Asyap anak Anak nu jebleng Lain layar mah. biwir asap nama jeding. aduh kade di Sawarga majang omat Cuk. Ucaplah pulang Pak. Tekadna ucapna lampahna tekade anjang baru di Sawarga di dunia oge tuh kade we kitu Saur kudu diukur sabda di ngomong. ya saur teh kudu diukur sabda kudu diungang-ungang mameh ngomong kudu leuwih ti prakti heula urang teh jadi hadap nak itu. mana nyapa ye nah najakkeun ka aing sia teh Aing ngomong hayang sia mah. aduh punten bade nyuhunkeun karung orea Hei. Daya. teu aya karung orea dus teu aya karung orea mah dus Naon itu kalau aduh ampun deui PJ lagi sana itu. ya
ampun jeung ayeuna heueuh jang urang ka Karaton Himawat jadi ka Karaton Himawat teh naon Pak urang nepungan Mang Silaing Sang Hyang Watipati Batara Guru teh Mang Silaing itu ai dulur mah pasti urang mah bebekelan kitu nya Pak heueuh urang mawa karinyang teh di dieu naon karinyang di ditu ge aya wadah-wadah komo ditu mah geus canggih ngaku daun waru ku plastik ayeuna mah loba di ditu ge nya hayu atuh Pak ayeuna hayu jang tuturkeun ku Silaing geula hayu Sampurasun Otipati ieu kula ya Bapak Bihu hahaha sampo maneot adik guru pada ngariring ka sawarga pilih bade amanat palai ohle catur di jalanan kacarios ieu Semar rencepan lebet ka sawarga maneloka ka Karaton Himawat langsung kasondong Hyang Watipati Jagatnata sareng Resi Narada dina waktos eta ngan ukur wujudna wungkul aya dina kursi karajaan bari jeung teu aya nyawaan nyaeta ngantunkeun raga badak raga lemutna duka di mana sareng kumaha nasibna hayu tuturkeun deuleu ujang sampurasun ieu euy aya aehna geuning bet paeh kari wujudna ieu si Narada deui sarwana ujang iap adarit mah kapihatur moane malan dawuh nyawaan deuleu hor naon kitu Pak gerak-gerak diuklanan ya semah kapihatur nyawaan monyong maot paeh teh deuleu kunaon aya nu ngaracun his alah nyawe Pak sabaraha salawat dewa his diuk konairah kan ningali kaketenera alisa pisan tenera ingkang ngalaga kaget kunerah kaningali ningali sapisan wis kena tihin tinasti kersaya
Astra Jingadawala kaget ningali layon Ibatara Guru sareng Resinrada. Gunira kangandika dol itu hujan. Giri lusilan paingan deuleu hujan. Dupi giri cenah Bapak. Artosna giri. Artosna. Ari giri teh gunung cu. Terus. Luci. Luci. Ayo uci teh. Kada ya Pak Uci di dalam hati. Pada median. Luci teh cacing. Paingan. Atuh paingan cacing barijil. Dagening halodo menican. Halodo ketinggang bom. Giri lusilan paingan giri hartina gunung. Lusi cacing paingan nyata tersangka sarbuk samarang nyamuk. Lalu hujan. Itu teh. Hebat boga kolot geus wawar obat nyamuk. Tobat. Promosi. Nah, kabina-bina teuing Betul mah dagang bombat di obat nyamuk. Ieu irung ngucur euy. Kunaon? Lu Tah. pan aya obatna lin. Naon sapu tangan? Lain. Panyakuan tadi ini. Tadi nyakuan geuning. Oh, eta prokol. Memang euy, prokol teh obat flu. Prokol tersedia di warung-warung Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol, obat flu, demam, sakit kepala, tokcer. Prokol. Tanyakeun Kang ka obat itu. Bisa si eta mah. Gening di sawarga dagang prokol saha nu meulina di sawarga? Kapan Jawa Dipati. Ngomong Jawa Dipati jadi beuteung Kang tah. Jawa Dipati ke sok kadar bonteng kan. Aduh ampun, kencing doang. Jawa Dipati jadi beuteung Kang barna. Aya mah Dipati mah resep meuli prokol da sok flu. Aya Batara Indra. Eta mah neangan cangkang jeruk Bali. Di kumaha dijieun kekeretekan. Dulu digusur. Jadi masa kecilnya kurang bahagia. Kurang. Iya dong. Jelema teu boga indung bapana. Maknya kapan Batara Indra anak jelema teu boga. Maknya apan bapana ge Batara Guru pan beunghar. Beda deui teu boga naon atuh tanyakeun. Teu boga naon, teu boga tarasi. Ampun nya muga-muga totongkeun ka tukang kawasan dari di muka. Entong nyeri. Lain loba carita deuleu eta layon mangsi lain. Ieu teh naon pangna maot, Pak? Yeuh, denge ku si lain. Pangna dunungan urang leungit layang jamu sekali musada teh. Bisa jadi deuleu eta mangsi lain nu maokna. Teu logika. Nah, make teu logika. Maknya nu paeh bisa maok layang jamus. Teu masuk Adi Wijaya teu masuk Adi Akal. Nah, anak-anakan. Ya, ieu teh raga badan. Silokaraga itu. Raga badan. Tah raga lembut nama keur anya selang di dunya nyeta anu maok layang demo sekali musadate ieu tuh kaciri ku aing sababisi ieu tiba heula oge anu hayang-hayangan teh nu delitna teh ngan eta
Atuh naon eta kasang tukang nama kejeung hayang lainnya muslim sada jadi kurang kumaha pun jadi di beungeun. Mangga emut ku bapa pan mangga tipati beungheur. Beunghar gitu. Beunghar aing ngomong juga dara sia teh. Kari-kari aya mibutuh anu kitu mangga emut ku bapa. Jadi eta teh kaleuwih. Heeh, ku kituna deuleu. Tah, meureun mana kitu oge geus boseneun jadi raja. Boseneun jadi rajanya, Pak. Boseneun. Aing ayeuna dek turun karunya dek neangan jurigna. Dibeberi ku aing ti handap. Lamun lumpat ka dieu sampakeun ku siling pandeungeul ti dieu. Urang buburak. Jadi lamun datang ke dia rungkup. Aduh, cek aing oge nya kecerit di bawah. Ku samping. Yang naon atuh kecerit ih sia mun ditu nya. Bering ngadudut huntu ci gugusi ti kunaon didudutna teh cing. Cing kenal tah? Da ku situm. Cing atuh montong ai geus teu payu montong ngomong. Ayo geus eueuh nu meuli mah. Ah teh mah teuing-teuingeun mun nu nya sirikeun ka injil. Nah seri teh kudu aya tukang lantaran. Yo seri we. Tiba heula ge tukang irung mah geus nyampak. Tuh nya jadi we ngajelegur pan lumayan. Daek si lain luruskan kerajaan di dia. Pikir siapa kalah-kalamun. Apa nuju mijar menang iya oge. Oh. Mun wayang satria mah keur mijar meneng. Mun wayang satria mah keur mijar meneng urang teh lamun wayang rada gegam geusan lang-lang resmi. Tuh. Jika abdi oge kitu. Lain ngomong teh ka mana karepe. Da sia mah ngaganggu wae ka aing da sia mah ngomong sakali oge sugan anu seuri nu. Aya di akang dilang-lang teling. Heeh. Aduh. Tuh, mulai emut, Pak. Kali. Nya. Daeng teh. Jadi raja di dieu. Heeh. Malahan seuing teh bakal jadi raja nu ngarajaan raja, ratu nu ngaratuan ratu di Triloka. Oh iya tah. Nya Udin kieu Apa aja abdi jadi raja jelema Rudin ke sakola ge henteu pan kudu bisa nanatangan meureun. Kudu bisa marap. Kudu bisa marap. Atuna pira marap. Ucap jempol weh. Teremkeun heula ta peureup teh kana ti kotok. Tuluy lamot. Heueuh bae diburakeun ngada beungeus sia koing. Diomongkeun da ulikna teh si bau. Heeh. Manya raja ngejempol. Daek kitu sia teh. Nya eta mah kumaha bapa we tuh. Kumaha bapa we tuh. Heueuh. Ku dewek jurigna dek dibuburak ti handap tak ku si lain di dieu pertahankeun da kaula kitu raja mah tah gelutan ku siling jago we siling tengke teh. Nya. Tah lamun lompat deui udag ku siling sok ditungguan ku dewek di amarta. Jadi itulah tina naon abdi batara guru. Si lain narada terpake tuh dah kawinnya pilih kasih bapak teh. Maunya abdi jadi narada. Lanceuk kudu ka lanceuk, adik kudu ka adik. Saluyu jadi saluyu. Sok nya. Oh, maunya abdi ai batara guru jeung narada pangkatna luhur mana? Cik. Eta cek seuing. Cek abdi mah da luhur berakatak guru tuh. Mending kuring batara guru, ai kuring mah leuleuy, teu bisa heureui aya narada mah
maka ayeuna lamun aka make baju Batara Guru dina heureuyna pan ka ciri tah heuh kitu pikiran dewek oge Moal bisa bisnis pokona sok abus kumaha abusna sok dewek urang lalapkeun sia ka dieu sakinya wae urang tetokkeun karena lincah hiji abdi ke naradanya heuh rugi euy narada mah alus pakai rompi dulu rompi hejo sok siling heula ka dieu dawala sok abdi heula heuh hiji dua tilu hiji hiru hiji nu hirup hiji kahirupan tuh jadi we tilu hiji keluarna blus ya ya ini si dawala mah geus abus kana wujudna barakatak guru Pak heuh gerem euy Pak abdi geus jadi syukur ya sok siling cepot tukuran yang dek kecak ya teu bisa sok siling hiji anger jeung si dawala diseruakeun atuh abdi mah dua kitu sok atuh ka dieu dua blus jadi abdi make baju kieu kudu kumaha Pak ngeus make baju narada kieu aya abdi kumaha tah sora siling kudu digenti ora ieu mah saurang ge sok ciduhkeun abdi heula heuh sok sok ngomong Bapak Semar ngahaturkeun semah pangabaskom Bapak simana lain Bapak tuh tulikeun Bapak tani kitu tuh nya baktos kumaha parantos kieu putra Batara Dawala Batara Guru kitu sia aku we ku siling Batara Guru pol kena pol nama sok siling cepot ciduhkeun nah teu dikaluarkeun luar asin kaluarkeun sia biceung nah teu dikaluarkeun sia geus itu geuning naplok heuh rukana mun anu naplok teh madu eta naon tah ruhak geuning anger keneh dikaluarkeun sadan teu diteureuy deui paingan anger keneh kabina-bina ting anak-anakan ari dieu ditiduhkeun naon sing sok nyarita kayaknya Kakang Panji Tangkorak bina-bina teuing ini jadi anger kene nah cepot mah pat jadi wae poho teh meureun sok talag atuh Bapak Semur tapi lo damel sawios putra jadi kieu oge gede darajat atuh kukituna bade nyaosan pancen disalira panjenengan Bapak nangingnya kitu
sisipku pangarti tuna ku pangabisa panginten kedasaran ilmuna kaula di dia beda naradati Indramayu priben kabare baik kontong di bawah heureuy sia kunyuk Dewa Tarling yang sadar Dewa Tarling iya nu ampun teuing nya nah kuring balik deui sorana iya paingan lesot da eta geuning dina cucungi ka nu mangpet ngarase geuning ieu aya korong apunten Bapak ieu korong meded amui kumaha hayang sakti kaula tah sabut buuk dewek ku sileng kedah dicabut Bapak salamar atana pisadayana hiji sahunyuk hiji sadayana buta kabeh didudut mah atuh aing meureun buta bolehna ieu Pak ada teras dikumaha gayem batur makanak teh mere roti tapi geuning ieu mah Pak mere buuk teu pait teu haseum teu amis teu naon atuh moal jadi kulit moal jadi daging moal jadi sungsum balung jadi baga pangawasa tah kitu geuningan Kakang Panci Kakang Panyi anu balik ngomong teh adi gere tak geningan di dinya nyebut adi rege ulah loba teh ngeureui ceuk dewek oge beda atuh nama beda ayeuna mah deuleu atuh ieu buuk rambut buuk ti salira panjenengan kuncung teh kedah dikumahakeun gayem hasiatna naon tah sakumaha anu dipenta ku si laing sapertina aya Batara Guru eusina Batara Guru engke datang ka dieu gebug ku si laing ilmu Batara Guru mah mampu ka si laing itu kanyaahna Bapak urang geuning Kakang Panci ih nya kitu adi rege yakin kanyaahna Bapak urang sok sileng ayeuna nyabut hiji cepot Allah Allah montong tarik teh atuh seumeuh ngajelengeng le pola kedah didudut heueuh dudut sok punten jurig sia buuk jurig lain bujur nah aya kasebelan teh anak-anakan Dijemel ngadon didudut bujur aing oh jadi rambut salira panjenengan Bapak anu kedah didudut ku kaula sok punten geuningan ngajeos bari jeung disana ucing ulah bateng ngeureusok sok gayem tobat batur makanak teh mere hamburger mere pisa ieu mah buuk mangga sok gayem nah geuning kieu deuleu kumaha karaosna aya haseuman rupina eta mah pacampur sareng kelek
panginten kitu oge Kakang Panci bisa jadi geus gawat goreng dewek dek init dek ngudag-ngudag manukna deui lamun dek asup deui kana kurunganana wayahna sering kurung di dieu cing tanggung jawab pertahankeun ku seuing timbalan kaulanun pangersa Bapak Budayut cocong sia ai ka teu init mah kieu we anger meureun kade sing paling sia kalakuan kade ulah kaleuwih deuleu sabab pangeran oge teu resepkeun ka jelema anu sok leuwih bisi katulah kacre deui atuna mah atuna ngadon calik teh di dinya heuh aing mah amanat dek amanat kade taliti jeung hati-hati dawala ulah rasa maneh silaing ayeuna ku dewek dipercaya jadi raja Triloka dupi ieu teh parantos diistrenan ku salira geus kita tadi ge apa ieu teh silaing teh sasati istrenan ku dewek geus dianggap sah sae atuh pami kitu mah wilujeng we ai gara ini atuh bapak ngadu nyentor sia aing dek ini soalna mah kadewek sing hati-hati deuleu Pak naon bilih teu kagungan ongkos nah boga seuing hanya talawah mau ke mau kunyuk sia nyong nardayeuna mah geus teu moal nyong da kasep ayo sabenerna kula dina waktu ayeuna adi gere hayu urang tepungan para dewa cenah kumpul sangeusna kumpul ku urang pentas sumangan kitu urang nyeun masjid di dunya tah lamun teu mere sakalian urang suntrung-suntrungkeun ka kawah Sandra di muka adi guru geningan Kakang Panji aya dina kamajengan ayeuna mah ngange dermayonan ih ulah lalawora sagala rupa oge kudu nginung ka kunyuk mi bapa kawa lalampahan teh ka mana wae nginung ka waktu mi bapa ka zaman kitu Kakang Panji tak kitu urang tepungan atawa hayu urang main kelecilan di hareup manya dewa main keleci mah dewek saur bapa oge kapan teu kengeng kaleuwih pangeran urang teh teu resepkeun ka jelema anu sok ngaleuwihan kaleuwih kitu meleguk eta jadu lamun jelema leuwih teuing nah ari maneh hayu urang ini antosan Kakang Panci lampahipun Semar Lurah Kudrapawana sareng sena ngistrenan dawala sareng Astra Jingga jadi narada sareng Batara Guru nyata ngeusian kurunganana Ihyang Watipati
kebat lu mampa Semar Badranaya ngajugjug hiji leuweung anu luang liwung kacarios di eta leuweung aya 2 sakemaran buta Bajo sakemaran Detia Dewa Cipta lan Cipta Dewa Badi ulan gening geus datang ya kadi uyuk sumanga Kang